Alhamdulillah Ciparasiti teh kampungna ulama, kampungna kiai, gedogna kiai, lebakna kiai, kabeh teh kumpul di Ciparasiti teh. Ngan kade urang teh pahili, ieu papa guntreng-guntreng kiai jeung kiai teh eta. Santri jeung santri teh kade, ulama jeung ulama kade, RT jeung RW riweuh, DKM jeung sekretarisna kade. Urang teh kudu runtut-runtut aya cawiyunan, umat Islam mah kiih babarengan beunang kabeh. Asal ngahiji daerah teh geus teu usum atuh. Pidah-pidah ke nu batur, ngagoreng ka batur. Ari kagorengan batur ke urang kadeuleu aya kagorengan sorangan urang teh katingali. Tah eta nu pahili teh, mana nu wajib, mana nu makruh, mana nu haram, mana nu mubah, mana nu sunat. Kade pahili dari sakola mah ibu murang kali teh eta mah lain wajib. Wajib sotek ku pamarentah. Ari sakola mah lain bidang. Kewajiban salila urang ke aya di alam dunia, tapi ngaji leuwih wajib. Naon contona? Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslim. Cek santri teh mah di dinya teh faridatun teh segat mubalago. Ari segat mubalago di dinya teh manana teh wajib banget. Kan ari nangan ilmu di dinya lain berarti kudu nangan ilmu dunia terus umat Islam teh ditengan anu ilmu ngajina pahili. Ari budak nilai matematika salapan di agul-agul, budak teh apal juz 30 diantep. Ai budak urang teh ranking hiji di kelas dibere hadiah HP, dibere motor, dibere tungtung nanggeus SMA budak eureun ngaji. Sabab ari ngaji mah ibu lain ditahan ti pamarentah tapi ditahan ti kanjeng Nabi. Ari sakola mah ditahan ti pamarentah. Kan ayeuna umat Islam geus loba pahili. Kami heulaan kana tugas ti pamarentah daripada tugas ti kanjeng Nabi. Mata ieu geus poek mana emas, mana perak, mana koneng, mana tembaga. Ulah katipu ku sorban. Sim kuring di sorban teh ku sabab jadi keur di dieu we. Turun ti panggung diraan dah hareudang. Hirup di babarengan, jeung dulur akur, silih uyunan, silih bantuan. Genah hirup teh tatangga teh Islam bakal maju geus teu kudu